Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarti nu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Abu Ros ti Palihan Bandung. Kesugri kaum dangu. Sateacana sim kuring neraskeun kana hanca carita anu katunda. Kang tile ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika minggahan ka mitra-mitra kaum dangu anu parantos ngotretkeun komentarnya hatur nuhun. Aya nu ti Palihan Bandung, Palihan Tasik, Cianjur, Subang, Purwakarta, Sukabumi, Bogor. Aya oge anu ti Palihan Jawa nya, Jawa Tengah, Palihan Majenang, Palihan Papua oge aya, Sumatera aya. Oge teu hilap ka wargi-wargi anu nuju aya di luar negeri. Hatur nuhun sadayana. Pamudah-mudahan urang sadayana sarehat, paranjang yuswa, digampilkeun milik sinareng rezeki anu halal tur barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun deui hanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore. Nyatana ka darja katut dua urang baturna nyatana si Gojin sareng si Godeg. Anu mana parantos berhasil nipu Haji Sobari mitranya. Bisa sakitu mah si darjanya. Duka ti mana teh guguruna si darja teh. Sumaga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Cag tinggalkeun heula kayaan di imah Pak Haji Sobari, urang teundeun sakedeung insyaallah kahareup baris kasamper deui. Ayeuna urang nyaritakeun deui darja jeung baturna. Sabada ninggalkeun imah Pak Haji Sobari tiluana laleumpang pating garedig bangun rusuh sabab sieun kapoekan di jalan. Da puguh wanci harita teh geus maju ka sore. Tongeret geus mimiti reang di sarada patembalan paselang jeung sora manuk anu recet tina dahan kawasan keur neangan pamondokan. Angin leutik ngahiliwir tatangkalan katempo pating aroyag dan daunan pating arulang kawas anu keur ngagupayan. Panon poe geus mimiti poek surup kaganti ku hibarna cahaya layung anu rupana koneng lir emas sinangling. Darja tete lagu ning si laing teh pinter oy. Dewek mah jujur bae mujilah kana kacerdasan uteug si laing mah. Ceuk si Godeg sajeroning leumpang teh ngomong ka Darja. Nya bener si laing mah pinter oy. Bisa eta ngomong kitu ka Haji Sobari. Malah bari ngakukeun ngaran Darma lanceuk maneh. Edun tah pamikiran teh oy, nyaan cerdas boga bos teh. Si Gojin manehna oge milu nimbrung samalah bari seuri nyerengeh. Nya montong disebut aing atuh ari teu bisa kitu mah. Ceuk Darja seuri ngagagak bakat kusu gemah.
Paromana biar marah mai da puguh hatena ngarasa kacida puas lantaran dina poe harita geus hasil ngagarong duit anu jadi kolotna. Sakaligus bakal nyieun masalah pikeun ka hareupna. Halus si laing maja. Tapi ari ayeuna urang rek terus ka mana yeuh? Lantaran waktu geus sore ieu teh. Lamun terus ka Bandung tang tuh bakal kapoekan di jalan. Jeung di moal aya kendaraan. Si Godeg nanyakeun tujuan maranehna anu saterusna. Da puguh memang kayam teh geus rek reup-reupan. Moal lila deui oge bakal datang wanci magrib. Kieu euy tujuan dewek mah. Lamun urang terus ka Bandung, tang tu moal aya kendaraan. Hadena mah urang tiluan, ayeuna mah mending oge urang ngadatangan imah badewuk. Terus urang milu ngareureub heula sapeuting mah bari mikeun duit teh. Tah poe isuk kakaramiang ka kota. Wah, lamun kitu mah hade tah tujuan teh. Lantaran kuring geus bosan cicing bae di lembur teh ngotok ngowo-woh pisan hiburan. Teu matak pe kabetaheun. Repeuting tison jeung paroek. Sarta beda pisan jeung kaayaan di kota anu loba titingalieun. Jadi bisa cuci mata dewek teh. Ceuk si Gojin manehna ngarasa bunga mitra. Lantaran nya manehna teh geus ngarasa kaluman cicing di lembur teh da puguh langka pisan aya hiburan anu jadi karesepna. Sarua dewek oge geus bosan cicing di lembur teh. Tapi kumaha ari keur bekalna naha kira-kira geus aya Darja? Si Godeg nanya ka Darja anu keur leumpang ngagedig teh heula. Teu kudu hariwang soal keur bekal mah dijamin aman. Duit mah loba yeuh dina jero rangsel kawasna cukup keur 3 bulaneun mah. Syukur ari kitu mah. Ayo atuh lempang na gancangan ngara tere nepi ka pasir nangka. Ya sugan bae badewuk teh aya kuraya di imahna. Jadi urang tuduhan bisa milu reureuh heula. Nya hayu montong ngomong wae. Tuh tempo geus rek poek ieu teh. Kitu ceuk Darja. Nitah jempe ka baturna. Ngadenge kitu jep rarepeh tiluana jarongjon bae laleumpang. Reup kaayaan teh beuki poek. Mangsa alam beurang geus kaganti ku datangna alam peuting. Sora jangkrik jeung gaang geus reang disarada paselang jeung sora bebence kitu deui cari cangkas. Beuki lila beuki peuting. Akhirna nincak kana wanci bada Isa. Anu tiluan teh anjog ka imah badewuk kabeneran si Abah teh keur aya. Sanggeus dibagiakeun ku nu boga imah tiluana arasup malah sakalian bebeja lamun peuting eta rek milu ngararep di dinya. Nya puguh badewuk ngarasa bunga. Sabab Darja teh datangna bari mawa duit anu loba jadi pamentana. Prung ngarobrol di selang barang dahar. Liwat wanci tengah peuting reup kabeh sarare. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun isukna kira-kira wanci carang-cang tihang. Darja jeung 2 baturna geus harudang malah mah geus saragedang dan kakumaha nu geus dirancanakeun dina poe kamari poe eta maranehna tiluan rek arindit ka kota Bandung. Sanggeus sagalana dianggap tarapti samalah duit anu jadi pamenta bahdebuk oge harita geus dicumponan ku duit anu meunang nginjem teh ti Pak Haji Sobari. Anu lobana 1 juta hasil ngajual ngaran Darma jeung bapana. Anu akhirna nepi ka dipercaya. Saacana indit, Darja amitan heula ka badebuk sareta teu pohong nganuhunkeun. Abah, rupina ayeuna mah abdi tiluan teh badi pamitan. Hatur nuhun wireh Abah tos kersa nulungan kana kasusah abdi tiluan. Sarta ayeuna bisa salamet tina udagan si jurig hulu anu kamari geus ngancam pati. Tah kulantaran kitu, sakali deui abdi nganuhunkeun ka salira Abah.
Ceuk Darja harita amitan ka Bahdabuk anu keur diuk sila mending ngajemprak. Darja, jadi silaing tiluan teh ayeuna rek karindit ya. Bahdabuk tumanya bari melong kanu tiluan. Leres Abah, kitu maksud mah. Abdi tiluan teh ayeuna bade permios. Jauh bae atuh ari kokore karindit bah. Tapi obat silaing tiluan kade ulah poho kadewek. Jeung dilamun kaparengan dina hiji waktu boga kasusah. Maraneh teu kudu asa-asa datang bae ka dieu. Duh, Abah hatur nuhun pisan pami kitu mah. Abdi tiluan asa ngaraos regreg margi ayeuna gaduh sepuh anu tiasa diandelkeun ku abdi tiluan lamun aya nanaon. Tang tos moal asa-asa nyuhunkeun tulung ka Abah. Darja harita kacida ngarasa bungah ngadenge caritaan kitu ti Bahdabuk teh. Kitu deui si Godeg jeung si Gojin sarua bungahna beut asa boga gunung panangeuhan. Jasok atuh ka ditu Darja direk Mariang bah. Jeung deui meungpeung isu keneh. Tapi lain niat Abah rek ngusir kade ulah salah arti. Ngajurungkeun sote lantaran bisi kapuru panas di jalan. Da buku jauh keneh rek ka jalan raya teh ari ti dieu bah. Bahdabuk ngajurungkeun ka Darja jeung baturna. Lares kahartos ku abdi oge. Ayeuna mah mangga atuh di kantun Abah. Ya Abah abdi oge ayeuna mah bade ambit. Atuh nuhun kana sagala rupi kasayan salira. Ku abdi katampi kateda pisan sarengna deui tangtos abdi tiluan moal hilap ka pangaresa Abah. Si Godeg manehna oge harita amitan ka Bahdabuk anu kumanehna mah ayeuna geus teu asa-asa dianggap kolot sorangan anu bakal bisa dipentaan bantuan. Sok rek Mariang bah. Beral ku Abah didoakeun. Sumuhun Abah abdi oge ayeuna bade perbios. Mugi bae dina hiji waktos urang teh bakal tiasa pendak deui. Ceuk si Gojin harita sarua amitan ka Bahdabuk. Kitu pisan Gojin. Ya muga-muga engke kahareup bah urang teh bakal bisa panggih deui. Kade silaing tiluan kudu hati-hati jeung waspada di jalan. Ulah balangah sangkan salamet. Sok atuh kura beral ka ditu. Nya geus kitu mah. Jung sarareana rangtung bari cungcong ngajak sasalaman. Anu satuluyna Bral Darja jeung dua batupna anu satya harita Mariang. Dijajabkeun ku paneuteup Bahdabuk terus ngarencling indit rek ngajugjug ka kota Bandung. Kasugri kaum dangu. Cag tinggalkeun heula lalampahan Darja jeung baturna kitu deui Bahdabuk. Urang teundeun sakedeung tunda heula sakedap. Kahareup insyaallah kasambung deui. Ayeuna urang malikan heula ka tukang nyaritakeun kayandi imah kulawarga Pasubrata. Sabada tadi beurang Bu Halimah kadatangan ku Darja anakna. Nu harita teh amitan rek indit digawe ka kota Bandung. Ningali polah Darja anu kawasna geus mimiti rek sadar sarta katempona rek babalik pikir. Nya puguh bae Bu Halimah teh meuni bungah tur bagja. Sapanjang poe eta mah paromana katempo marah mai. Nandakeun hatena anu keur manggih kagumbiraan. Nincak kana wanci pasosore aya mobil sedan hideung asup ka pakarangan. Reg mobil teh eureun ari anu tumpakna juru turun tayalian ti Pasubrata anu kakara mulang ti kota. Dijajabkeun ku Mang Salim salaku anu jadi sopirna. Mang Salim, sok ka ditu tunda heula mobil teh ka garasi. Tas anggeus kitu samemeh balik ka imah jeung indit ka dapur tepungan biaci. Nya terus gancang menta dahar da geus pasti atuh lapar. Ceuk Pasubrata bari melong ka Mang Salim anu aya di jero mobil. Mangga juragan janten abdi teh kedah diajarnya. Nanging kedah diajar naon pun Mang teh.
Mang Salim tumanya bari jengkerung jika nama celina anu sok rada saliwang teh geus mimiti jadi deui. Mang Salim, aduh, ampun ieu mah Arius saliwang teh. Kuring mah lain ngomong nitah diajar, tapi nawadan ka Mang Salim bisi hayang dahar. Ampun dari geus saliwang teh. Ceuk Pasubrata ngomong narada bedas, da puguh bisi teu kadengeun deui. Oh, janten juragan teh miwarang tuang kapun mang teh. Rarasaan mah ngomong teh tarik piraku teu kadenge. Sumuhun. Hapunten atuh juragan da kumaha pun mang masok rada kieu gaduh cepil teh. Manawi bae kersa ngamaklum. Mang Salim ngawalon bari jeung seuri nyerenge. Da puguh manehna oge rumasa boga ceuli teh sok saliwang kakapeungan. Da maneh mah saliwang boga ceuli teh. Keun isukan deui malamun geus aya waktu urang pariksa ka klinik. Sok ayeuna mah gancang ka ditu geura tunda mobil teh. Tong kalamolohok bae. Oh, sumuhun juragan. Geus kitu mah geleser Mang Salim ngahirupan mobilna. Terus diampihkeun ka garasi kalacat juragan Subrata unggah kana teras sarta dibagiakeun ku bojona. Aya geuning amana parantos mulih. Nya puguh oge ka Karajol ama teh. Kumaha ari Darma jeung Ratna nya geus baralik ti kantor? Pasubrata nanyakeun anakna nu dua Darma jeung Ratna. Anu memang sanajan harita wanci geus sore oge tapi can baralik ti kantor. Puguh oge teu acan amana barudak mah. Hayu atuh ama enggal urang kalebet heula. Margi ibu teh aya picarioseun anu penting. Uluh baru aya anu pentingnya. Nah manggih naon ibu teh asa tara-tara ti sasari kecempona mah meuni bangun anu keur bunga. Pasubrata nanya ka bojona bangun panasaran. Nya keur bunga ibu teh. Hayu ama engke didongengkeun di jero. Sup dua nana ka jero Bu Halimah kebat ka patengahan. Ari juragan Subrata nyelang salin heula baju di kamar. Teu lila geus kaluar deui. Gek diuk dina kursi di patengahan. Sor bojona ngasongkeun cai jeung lalauhna. Terus gek diuk gigireun. Gap juragan Subrata kana gelas regot nginum meningalak lagna puguh cape jeung hanaang. Ibuna nah aya naon ieu teh? Ama mah meuni asa heran sabab nempo ibuna meuni bangun anu keur manggih ka bunga anu kacida gedena. Asa tara-tara ti sasari. Nah manggih naon atuh ibu teh? Pasubrata tumanya deui bari neuteub ka bojona. Da puguh ngarasa panasaran. Aduh ama puguhnya ibu teh dina poe ieu mah. Hirup teh beut asa kagunturan ku madu karageragan ku menyan putih. Ibu teh bungah pisan anu tayah hinggana. Bagja anu tayah wates wangeuna. Ceuk Bu Halimah nyaritana katempo daria pisan. Malah bari jeung sura-seuri. Oloh geuning menderoha ka eta meunang ka bungah teh. Cing sok atuh geura caritakeun naha manggih naon ibuna teh meuni matak panasaran ngabandungan oge. Ceuk Pasubrata kacida geus teu sabar. Sareta teu talangke darekdek Bu Halimah ngadadarkeun kajadian tadi basa kadatangan ku Darja ka imah. Kabeh dicaritakeun nepi ka bubuk leutikna oge eueuh anu kaliwat. Sabab ngarah ka harti ku juragan Subrata anu jadi salakina. Teu lila antarana Bu Halimah mungkas caritana. Tah ama kitu kayan si Darja anak urang teh. Kawas nama manehna geus mimiti robah pamadegan sarta pindah pileumpangan tina goreng kana hade. Malah ayeuna mah geus daek neangan gawe. Taku lantaran kitu eueuh deui anu jadi kabungah pikeun saurang indung mah. Salain ti nyaksian anakna jadi jalma anu hade lampah. Bungahna oge ibu mah leuwih ti dibere duit anu jugrugna sagede leuit. Tah ayeuna mah geus kajadian anu katukang mah tong dicaritakeun deui. Samalah geus tong ditingali deui kasalahana. Da geuning ari jelema masok aya robahna. Bu Halimah nyaritana panjang lebar. Nerangkeun kayan Darja nu jadi anakna.
Ya Allah Gusti anu Maha Agung, alhamdulillahirabbil alamin. Nah nya eta teh Bu, lamun seugnya kitu darja anak urang ayeuna geus mimiti sadar sarta babalik pikir, tangtu ama oge ngarasa bunga sarta bagja anu taya hingganya. Samalah sagala kasalahanna oge ku ama geus dihampura. Nya sugan bae manehna teh ti sasaret ayeuna mah bisa jadi jalma anu bener. Jigana Darma jeung Ratna oge lamun engke ngadengekanna ieu beja, geus pasti duanana oge bakal barungaheun. Pasubrata ngucap syukur alhamdulillah ngadenge beja kitu teh. Hatena kacida pisan bagja sarta boga harpan anu gede. Lamun dina hiji waktu, Darja pasti bakal jadi anak anu sarua hade lampahna jeung Darma anu jadi lanceukna. Prung aktu harita juragan Subrata jeung bojona ngarobrol meni anteng jiga anu teu bosen. Bareng jeung kitu torojol anakna Darma jeung Ratna anu kakara balik ti kantor. Gek harita duanana dariuk hareupeun indung bapana. Tah geuning anak urang anu dua geus baralik. Jang kumaha pagawean hidup di kantor teh poe ayeuna lancar? Ceuk juragan Subrata langsung tumanya kanu jadi anakna. Alhamdulillah ama sagala rupina oge panemelan abdi mah lancar. Margi aya anu ngabantosan. Tah ieu anu geulis Neng Ratna anu lucu anu pinter anu bisa diandelkeun. Janten sadayana oge beres ama pademelan teh kalayan hasilna jugumakeun. Ceuk Darma ngawalon bari ngareret ka Neng Ratna anu keur nangtung gigireun. Ih eta akang muji meuni seseepan kitu. Teu kedah kitu isin. Ceuk Neng Ratna bari jeung imut meni manis mata kresep anu nempo. Ih sanes muji akang mah da memang laras kitu kanyataanana. Akang mah moal ngabohong. Lamun ayeuna mah Ratna teh tos langkung pinter. Meuli mah tos cocok lamun nyepeng perusahaan nyalira. Darma harita keukeuh muji kanu jadi adina anu memang pinter, cerdas, gampang bergaul. Sonagar teu eraan sarata bisa dipercaya. Muhun apan abdi tiasa kitu teh sadayana oge alatan akang. Anu salami ieu parantos leukeun ngadidik, ngaping sareng ngajaring ka abdi. Hatur nuhun nya Kang, abdi mah bingah pisan gadulan ceuk anu kawas akang teh. Tapi memang masih aya hanjakalna eta oge. Ceuk Neng Ratna bari seuri sareta ngareret ka lanceukna. Oh masih kene aya hanjakalna ku tante. Tapi naon kitu Rat? Bu Halimah milu nimbrung sareta tumanya ka Neng Ratna. Nya naha naon hanjakalna akang teh Rat? Ari hanjakalna mah kieu eta teh Bu. Kang Darma teh saurang pameget anu gagah, kasep tur pinter. Nanging hanjakal duwi ka ayeuna Kang Darma teh jomblo keneh. Teu garuh rencang istri saurang-urang acan. Tah kumaha geura lamun engke janten bujang kolot. Neng Ratna ngomong kitu teh bari jeung nyikikik seuri. Ngadenge caritan adina kitu Darma rada ngahuleng. Lantaran teu karasa waktu teh geus rek nincak kana 2 taun. Ti mimiti Nyi Utari tilar dunya Darma can pernah hahadean deui jeung saurang awewe. Da pugu dina jero hatena masih keneh can bisa sapinuhna poho ka Utari saurang mojang geulis anu jadi buah hatena baheula. Lamun seug diperhatikeun mah caritaan hidup teh Ratna nya aya benerna. Kade jang ulah kalalanjuanan hirup sorangan. Da geus leuwih ti cukup atuh umur hidup teh pikeun ngawangun rumah tangga. Jeung dimanya lamun rek kitu bae mah sahanteuna oge hidup teh geus kudu aya pikiran nepi ka lebah dinya. Kumaha jang nah geus aya pikiran pikeun ngawangun rumah tangga. Pasubrata tumanya kanu jadi anakna anu katara bangun bingung ditanya kitu teh. Lantaran hatena beut jadi inget deui ka mangsa ka tukang anu geus lila kaliwat dina waktu masih babarengan jeung Utari. Harita Darma pernah boga rancana pikeun ngawangun rumah tangga, ngararancang cita-cita bakal hirup bagja silih pika cinta. Tapi hanjakal sakabeh rancana geus kakubur di jero talaga. Kumaha jang nah geuning kalah tuluy ngahuleng?
Juragan Subrata tumanya deui bari neuteup ari Ibu Halimah jeung Neng Ratna mah ukur jarem teh bae bari ngabandungan. Jang piraku hidup teu boga rancana pikeun hirup ngawangun rumah tangga. Nah harek naon deui anu ditungguan apan sagala rupana oge geus tinggal prak. Nya sajabat ti kitu ama jeung ibu teh geus kolot tangtu hayang nyaksian anu jadi anak laki rabi. Kumaha caritaan ama kahara ti? Sumuhun deres kahartos pisan kasauran ama teh. Nanging hapunten wireh dina danget ayeuna mah abdi teh teu acan gaduh emutan kanggo ngawangun rumah tangga. Mung duka pami kapayun mah. Oh, jadi hidup teh can mikiran hal eta. Nya teu nanaon eta oge ama mah moal maksa. Nyarita kitu so teh ngingetan kanu jadi anak. Lantaran bisi kalalanjoan. Kumaha lamun nepi ka kolot teu boga niat laki rabi. Ceuk Pasubrata katara bangun anu hanjelu. Dapugu hatena mah geus hayang nempos salah saurang anu jadi anakna hirup ngawangun rumah tangga. Nyakeun bae atuh ama. Meureun ayeuna mah anak urang teh acan boga niat. Buat teuing isukan mah eta pamadegan teh bisa robah. Aeh jang kitu deui hidup Ratna. Sok atuh kaditu geura salin heula baju. Lain kalah terus we ngobrol papanjangan. Geus purit ieu teh. Aeh sumuhun dares teu acan gentos anggoan. Mangga atuh ama, ibu, permios dikantun heula nya ku abdi. Nya sok atuh kaditu geura kacarai heula babaresih. Sakedeung deui oge magrib ieu teh. Ngobrol mangke we urang teruskeun. Nya geus kitu mah Kojengkang Darma jeung Ratna asup ka kamarna. Kitu deui Pasubrata jung nangtung kebat ka tukang maksudna mah rek mandi. Ari Bu Halimah terus nutup-nutupkeun jandela. Sakalian nyeungeut lampu cempor sarta ditundaan di unggal tempat. Bray kaayaan di jero imah teh jadi caraang. Di luar kadenge sorabi acih anu keur ngampikeun hayam jeung entog ka kandangna. Sarta ditulakan meuni pageuh sabab anakna sok didodoho ku careu. Gancangna carita kocapkeun harita teh wanci bada magrib. Darma balik ti masjid bareng jeung dua urang tatanggana anu deukeut. Sup atuh ka jero imah terus kebat muruka kamar. Gek tiuk dina kursi nyang hareupan meja tulis. Red kana erloji anu ngagoler di luhur meja. Gap dicokot maksudna mah rek diasupkeun kana jero laci. Sorolok laci meja teh dibuka. Sorolok laci meja teh dibuka. Barang breh Darma ngajenghok. Lantaran laci teh geus kosong eueuh eusina. Astagfirullahaladzim. Nah laci teh geus kosong. Terus ari jam tangan kamarana. Nah beut bisa eueuh. Apan biasa oge di dieu nunda teh. Tapi ayeuna beut kosong laci teh. Elojina ge eueuh hiji-hiji acan. Ceuk Darma reuwas terus kituna teh kurah koreh neangan erlojina anu geus matuh ditunda di dinya. Tapi naha ayeuna beut bisa eueuh anu aya teh ngan ukur tinggal barang-barang biasa we anu teu sabaraha hargana. Ya Allah Gusti. Nah aing pohon neudeun kitu. Tapi beut asa mustahil da pugu sidi kunggal poe ditunda di dieu. Darma harita ngotek-tak sagala dibukaan. Kojengkang ngadeuketan kana pelebah lomari baju terus dibuka. Darma tuluy ngotek-tak neangan erlojina tapi matak heran. Sakitu geus digulik sekte keukeuh erloji mah teu kapanggih. Leng sakedapan mangahuleng bari jeung kerung da puguh teu ngarti kana eta kajadian. Sanggeus aya kana sawatara waktu. Darma gura-giru kaluar ti kamar terus kebat ka patengahan. Kasampak indung bapana kitu deui Neng Ratna keur dariuk ngariung di meja makan. Bu, ibu. Darma harita nyampeurkeun samalah terus kegeruan ka Bu Halimah indungna. Aya naon jang? Bu Halimah tumanya bari neuteup kitu deui Juragan Subrata jeung Neng Ratna. Bu bari tumaros. Manawi ibu uninga kana koleksi jam tangan abdi anu biasa sok disimpen di lebat laci meja. Mung naha ayeuna teu aya. Nah ku ibu kitu dialihkeun nyimpenna. Darma tumanya ka Bu Halimah lantaran ceuk pamikirna.
Boa jam tangan manehna teh dipindahkeun tempatna kudu jadi indungna. Kumaha Jang? Tidingan teh erloji hidup eueuh dina tempatna. Muhun. Leres Bu. Meuli mah teu aya sadayana mung kantun hiji we anu tadi ku abdi dianggo ka kantor. Ceuk Darma nerangkeun ngeunaan erloji na anu memangan ukur tinggal hiji. Tapi nah ada ibu mah teu ngarasa mindahkeun. Jeung apan geus biasa erloji hidup mah tempatna oge di dinya, tapi nah bisa eueuh. Bu Halimah malik tumanya sabab ngarasa heran. Da puguh teu rumasa mindahkeun. Nah Gusti jangan Jang ke tempat sejen. Boa-boa hidup poho deui neundeun. Cing sok jangan heula geura cing apik. Ceuk Pasubrata milu nimbrung kana caritan Bu Halimah jeung anakna. Pugu oge parantos di pilarian ama. Nanging keukeuh teu kapendak. Geus ditiangan tapi naha ka mana tuh? Da sapira aku lamun aya erloji bisa lalumpatan sorangan mah. Da we sukuan. Kumaha riratna apal atawa henteu kana jam tangan lanceuk hidup. Tuh ka ama abdi mah teterang. Malihan mah teu wantun pami kedah rumpurampak kana koleksi jam tangan Kang Darma. Margi apan pami eta mah kalebetna oge barang-barang pribadi anjeunna. Neng Ratna ngawalon kana pananya bapana. Komo deui Neng Ratna mah teu nyaho lantaran sapopoena oge teu weleh sok babarengan jeung lanceukna. Aduh, terus naha ka mana tuh make jeung bisa eueuh? Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.